Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus sabandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bejana diukan. Heuy ai sia. Goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas jumah atau meme jumah. Tos ceramah sadakna nya da tekam budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khatib berang lalagaan. Bila perlu main coklat di dieu. Ye, atuh khatib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khatibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mata 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jadi teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nunduta. Banyak sholat nundutan. Dia menggeus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya nama khusyuk jasa. Aduh nu digigireun ngantep deui. Hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nyana kakarak udang. Ya deuk nangtung isin.
Dek diuk bae pannya ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya sih hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapi. Tangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala nyaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah keun dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku sora sia. Aduh, masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayat dah terjemahkan, wasiat dah terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah, pernah naon terjemahkan usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah. Sing hararade teu naon tah. Beres Jumat. Imamna main catur. Pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia tapi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener. Ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum parat apa urang kadinya teh ka khotib Waalaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib gos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ay ceramah maki pudoli acak-acakan lolos udah walain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh iya kau bagian setepati ya Allah ya Rabbi Karim kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ada perubahan siapa bencana kadangin aku orang kutub berapa nih coba ke jadi bayar ngomong ke aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing ade guys hati-hati degeken kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'atan sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah kurang beungeut siang teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib wa 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad laga berarti heureuy lalagaan wa man laga fala jum'atalah cakang jeung nabi jelema lalagaan berarti teu sah jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain
mata kula pernah di Garut Pajubah, terus di Bandung salat Jumat milu. Begitu salat Jumat, waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu, langsung zuhur. Ngazohoran salat, salametkeun salat, waduh bahaya. Pernah deui di Bandung, di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat ti Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh ulah ieu salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan engke tanya pan ngaji deket ke masjid iya sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia koe sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungan dia aing jatuh wau ka sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba je tah badak salametkeun rapihan ibadah urang rapihan supaya mantep ka Allah teh mantep urang pan sesuai urang syariat saha nu bogana Allah nitahna kumaha tu Allah ulah sok dimuadib-muadib. Nah